Bismillahirrahmanirrahim. Adzalika ari nu kabeh aya kasratu duhuri nisa'i pinari likilati to'ihina lillahi wa rasulihi wa li rasulihi wa li azwajihina wa kasatu tarji'uhuna walidalika anu kabeh aya kasratu duhuri nisa'i pinari tegesna panglobana asup ka neraka teh awewe likalati to'ihina karana saeutik turut nawe kabeh lillahi ka Allah wa rasulihi urusan Allah wali azwajina jeung ka pira-pira salakin awewe. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Pengosan anu janten awan bulan tamu. Para risadayana ieu sananca sadaya acana anca anu urang wira ieu anca sesak kawarian dina sesau itu ngeunaan kana bab rumah tangga ngeunaan kana bab bab ta'alluq kana kahirupan di rumah tangga. Tapi bab nu ieu bagian aya nama ieu teh bab khusus salat awewe di imah kapan ka abdolana teh tinimbang di masjid. Menuju bab eta aya sadana mah teh bab rumah tangga disebutkeun dengan ieu hanca eta sentamat berlamatkeun hanca. Saleumpangna eta saanggeusna hanca tapi moal ngaruhung ayeuna berarti diselang-selang. Pada ieu sakalian hanca nu kamari dina pasaran teh tamat karena segangguan waktu sehingga mata menjadikan keburu tamat kalau terus lucu ke urang bari lucu tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Adzalika ari nu kabeh aya kasratu duhuri nisa'i pinari likilati to'ihina lillahi wa rasulihi wa li rasulihi wa li azwajihina wa kasatu tarji'uhuna walidalika anu kabeh aya kasratu duhuri nisa'i pinari tegesna panglobana asup ka neraka teh awewe likalati to'ihina karana saeutik turut nawe kabeh lillahi ka Allah wa rasulihi urusan Allah wali azwajina jeung ka pira-pira salakin awewe wa kasratu tarji'uhuna jeung karana loba ngalahirkeun ieu awewe kabeh wali anak putrona rasanya nyana nutupan ieu awewe dan korbanal asyirik karena sanyana nutupanana watarku sobri jeung tinggal sobar inggal balainan ke balai pihna kawe aksaro eta wiloba. Ieu carios nu parantos katuna kapungkur dawuhan Badul Hukama diringkeskeun ku bahasa kamari bahwa pangseurna istri di neraka atanapi panglobana di neraka istri gitu. Ceuk katerangan engke di akhirat nu pangloba-lobana di neraka teh wewe daripada urang lalaki. Naon sababna we pangna? Ceuk keterangan bakal panglobana kahiji karana awe mah saeutik turutna ka Allah. Biweuh kadang-kadang ku mikirkeun kahayang nafsuna sehingga ka Allah teh kurang taat jeung kurang turut. Kamu bari jeung tarang ngaji mah deui. Sok ngaji karang eleh. Mata disebutkeun aya mah ulit bawang cari iman teh. Dina pada kurang ilmu jeung kurang semangat kana ngaji bade jeung lalaki aya laki mah ngaji semangat jeung hampang intina beda deui.
jeung awewe di antarana nu geus rumah tangga sok kurang taat ka salakina. Jeung sok loba ngalahirkeun kana ngaduhirkeun papaes dibanding nyumputkeun. Sedangkan kana awewe kawajibanna teh kudu nyumput istri mah nya boro-boro ngaduhirkeun masalah papaesna artina ngaduhirkeun kagayaan gitu. Salatna wae pan awewe abdul iman. Abdul di iman gawe abdul bisa di kamar deh. Istri mah daripada masjid. Sehingga aya jae pan bangga ka Rasul Gusti abdi mah cenah pangaresepna berjamaah san Gusti. Cek Kanjeng Nabi daripada salat jeung kami anjeun abdul ke imah sorangan gitu. Dina pada kudu nyumputna cacat ibadah dah. Komonya ngaduhikeun papaesna mah. Padurang mah atuh kumaha sulit teh. Tong sejauh-jauh bojo pamajikan hese ngerangan teh. Itu gaya-gaya di politik sing penting malah. Teh ku salaki di kitu kieu atuh anggar wae nya. Eta rek kaunangan pampona can mah sasenti mah eta madampokna beungeut teh. Ketika mata pamalna we ya teh saya make up. Bukan cemerok atau juga nangis, can buas ber. Sehingga ini tan, da urang apanya? Ini teh jawel baju, celana berlumpar, jawel papea, tersongkon banget, siapa lumpar. Kadang-kadang di celana berlumpar, dikira dulu lagu. Dah istri macam saja macam enggak itu di mejaan di setengah tujuh, jam 7. Akhirnya ini hasil itu. Kalau tidak cenah geus tas setengah jam can geus. Eta aduh palingannya ngaduhirkeun papaesna. Jeung sok ningalkeun kana kasabaran nalika balai saeutik cenah nya sabarna teh. Sokadanya orang di malah kalaman ribu. Tepira upamana teh mah kurang balanyaan 20.000. Da sok 50 dibalik 20. Nya camerut, nya wiridan. Lamun sok biasa segitu. Eta we. Tak kumaha cenah kitu teh keur urang lalaki sok antisipasi dibere urukan urang ini pepetan sing sabar. Da urang teh kitu keur eueuh saeutik teh keur loba mah dipikeun kabeh. Saayana mun keur aya. Keur eueuh sing sabar. Tamatak perlu lalaki ngadidik awe teh naha masa kesabaran. Sehingga awe saeutik sabarna nalika meunang balai atawa nalika saeutik tina napako. Eta teh jang leuwih tinarimakeun komo ka ditu narawe mah aya tulang leuwih salaki waduh bahaya pisan. Eta ahlina artinya eta we. Dan guru teh karep apa we? Teh urang lalaki nya keur bacaan. Ame kemarin bisa kawe marikeun. Corak ka kitu sakituan. Tapi da urang laki ulah gacang ibu doraka dina pamajikan urang beureun hampura we urang. Sama prinsipna kieu teu lamun teh dihampura pamajikan aing mah bahaya teh aing ka surga teh melamun teh maksud teh. Oleh karena kan ada teuing majikan urang. Minimal kan sanajan urang tengah hiji ge di surga da beda daya imana atuh aspa ka surga urang mah di pangkat luhur kembali urang ka Tuhan anggap pola hiji. Tapi sarua ka surga didikan urang berhasil. Sajan tengah hiji. Oh mau lamun di surgana likon pilunya likon pilu janamanya. Patepung di akhirat, patepung di surga di patepung di dunia, hiji di surga kok harapan orang sadaya. Ngan sanajan ayeuna asup ka surga oge, aya teh sarua derajat iman urang jeung awewe moal bareng. Bareng asup ka surga mah aya di surga awewe pamajikan teh. Tapi moal bareng. Aya beda derajat iman mah kitu. Komonya di awewena loba dosa mah tukang ngabang ka salakina wah. Geus malena asup ka surga meureun. Ngan peda urang saleh mah lalaki
teh soleh lalaki teh hebat taat takwa. Awe kurang takwa bisa disamakan dengan orang berarti. Kita bakal teh ngadawu hei. Ari surga ka surga. Pegera marenta ka kami hayang naon aranjeun urang ka surga. Anta di surga ditangos ka. Cek eta para lalaki teh Gusti abdi teh aya kahayang sok bejakeun hayang naon. Kuring mah hayang manyapatan pamajikan kuring teh neraka sehingga di alam dunia belaka kuring teh mah neraka sering teturut tapi dihampura ku kuring Gusti asupkeun ka surga taekeun. Nah kita bakal kitu dah teh. Namun urang ka pernah asup surga mudah-mudahan gitu. Hayang asup surga saja bulan minggu ge urang mah jubin. Hayang harapan ka surga mudah-mudahan urang ibadah sing ikhlas. Da ibadah diterima ikhlas. Ibadahna ikhlas teh teu aya harapan ka jelema ka Allah hungkul geus euy. Urang salat teh karna Allah geus. Dari sifat keabdian hartina urang teh sebagai abdi Allah wang diarajar da kuring ngomong teh ikhlas teh kan coba bisa. Wang diarajar ikhlas gitu. Diarajar ikhlas. Ikhlas teh teu aya harapan ka makhluk. Teu karena makhluk lah pokoknya. Pang sodako sok aya kakaitun lain disebutkeun yang mereka. Hanya disebutkeun nya damai nyawa batu eta teh mah eta teh gogoda. Padahal bisa mah pan gugurian cenah. Eta guguran gitu di antaranya. Salat sarua deui urang hayang nyawa batu. Ulah hayang nyawa batur, tapi mun batur nyawa ajeun da eta teh maksud. Kan ulah dimaksud urang hayang nyawa batur lah kitu ya pokoknya. Tapi batur nyawa itu masalah. Dan mantak ayeuna asup kana ikhlas mah mun boga karep hayang nyawa batur eta. Termasuk riya mah ari kitu mah teu boga harap lah. Aku nyawa batur da ujung Allah geus sanana batu nyawa. Kas puasanya sok puasa urang. Dalam puasa teh pan rata-rata an iwat urang Allah. Tapi nyawa batur urang berpuasa tenang. Urang mah teu bebeja puasa geus hanteu. Nah bisa dengan batur bisa kan siri saja ayeuna urang teu harapannya batur kada kasih puasa mah di nagari kadang ngomong balelo leumpang ngoroncon atawa mah mah buat jemenung wae teh kumaha nya atawa teu barang dahar barang teh mah nampak sabau nah nampak sabau masuk nya kan siri bau di ngobrol teh ah bau ke butai. Tapi eta bau kitu teh kapan dihargaan ku Allah. Zaman puasa semetan Cilohor teu meunang nyikat, diteungeunangkeun ku Rasul. Bahkan makruh tanjeh, makruh nu setengah haram, hartina hampir bukan haram lamun urang keur puasa tas lohor atrapi wajib. Nya wajib lohornya geus wajib lohor nyikat teu meunang. Naon sababna? Sabab ngahaja supaya bau eta bau teh dihargaan ku Allah. Sehingga bau puasa mah dibandingkeun jeung kastori anu rajana seungit rajana minyak seungit keneh bauna puasa mah Allah urang mah bau tai ya. Cek urang mah aduh bau keong teu damang aya mau bersih puasa bae. Urang teu puasa mah. Tapi ku Allah dihargaan. Seungit keneh bau puasa dibanding jeung kastori. Ai kastori teh minyak rajana minyak. Di surga ya kastori asli menjadi bagi nyaman ka kastorian. Duka kumaha bauna kastori teh asli. Tidak aya teh geus kastori aya, tapi duka bauna. Dai bau mah ai bau di dunya mah da masing-masing selera. Si mah 1000 minyak cenah teh. Bunga 1000 teh ieu mah Sweet Malaya kastori geus teh. Nu sejen mah kumaha masing-masing aya Gatsby jeung berupa. Tapi kastori raja minyak. Seperti puasa kan ukuran orang Allah. Tapi bisa amal seperti puasa, dan sok katanya puasa oke. Tak hanas katanya batur teu masalah. Dari penting hati urang jeung Allah orang tadi mana bisa kitu insyaallah itu jadi bakal bisa matak beli surga cek sareng frontal frontal. Artinya urang insyaallah meunang ridho Allah. Dan tujuan urang ngaji teh hayang meunang ridho Allah kan. Hayang meunang ibadah teh meunang ridho Allah gitu kan. Frontal nama. Bila ridho Allah maksudnya. Eta.
Salajengna deui nyaeta wa tajwiju ai ngarabi huwa ai tajwid ida roda di mana maksud saya hujah keluar min baitiha ti imahna eta awewe. Dasar betul saya nggak bisa orang bisa tengahnya cewek horo siabiha horo lebih ruhur lebih bagus siabiha karena pakaianana adomuha tegasnya lebih agung pakaianana. Jamalat warta jamalat jadi gindingan eta jinat eta jaya segi gindingan warta hasonat jeung halus-halus izdalaba tegasna nu narik-narik eta papaes istibalaha salajengna deui watabriju teh nya ada tadi watabriju jeung ngalahirkeun atau ngaduhirkeun awewe teh di mana ayeuna ngamaksud de keluar ti imah teh nganggo pakaian anu leuwih hebat aya kitu teh amanya urang dipikir jeung nahan awewe melihat baju aya sakira-kira teh pake pameran di jalan geus dari imah mah biasa pakai jangan pakai samping anu aja pakai kutang meklek kadang-kadang teh make minyak sirih acarek saya oge diuk ke tempat parfum tepugu jangan aya keluar mah make pakaian wah tong hebatna nah pakai eksak teker kebak eueuh deui iwat rek pamer ke panaon deui tamun lagi pamerkeun mah mana tapi walau bisa orang mana nih hatena mai masih sakohir sakohir rek kaunangan mah ala kota gaya tuh dari mana kan nah teh mai ojek hukum gitu berarti kemagian kayak mama bagian sesama ojek kan tawewe teh sabab sukaruhirkeun gitu gimana ngamaksudnya keluar di mana ngapakaian rupa hebatna upang terus pang-pangna bukan nama jeung gawe papaes gawe make up saluruh ini nu matak narik-narik ya matak narik-narik kanu ningali itu rata-rata matak pantes zaman baheula pikat gawe kitu dawe mah mungkin teh mah dawe namanya mata Rasulullah nganjurkeun ka awewe di mana geus rumah tangga teu meunang kalau iman tapi itu teh lamun dijamin kurang lalakina lamun dijamin kurang lalakina teh kalau timah itu dijamin meuli asin awe nu meuli ka pasarnya lah ini ka pasar sorangan da bongana keur di pangmeulikeun arek modal ka jogong batu yang ada bongana di mana salah satu salah urang laki bongana awe teh disadiakeun naon di Arab banyak di Araban berarti nya atuh keluar teh padahal dijamin kekelitna bae pernah seminggu kalau teh cukup jasa gagalana bahkan aya raden minggu raden aman pikeun ngaradenna mah juga urang sekolah keluar paling urang maladen teu boga gerak urang bangbayakeun saha urang hayang kau meuli asin cengeng tarasi gengsot aya nya ku awewe tuh aja keluar bahkan kita kurang cik itu ke pasar ya gasok aduh udah begitu nya rumahnya orang sekali begitu ya mudah-mudahan aya pangpur Allah kurang-kurang kan salah mah laki jadi nyentak laki ulah gitu teh nyentak laki lamun teh mah teh dihapura ku salakina aduh bahaya teh entar pamajikan urang
asup ka neraka teh gara-gara urang tuh namanya hampura gitu. Hampura kita mikir aku punya hampura pada pemajikan urang ini. Tidak boleh usaha. Mata kewajiban salah kita hak awewe teh nuntut ke urang hak awewe napakah terus nanti napakah batin napakah dohir hak awewe kewajiban urang nyumponan lamun eta awewe cek atur Rasulullah ka timah urang nyumponan sepenuhna nu kira-kira eta urang keluar dan urang mah kapan kumaha aya duit teh dibere banyakna hantu dan tabalik orang-orangnya apa mau gitu kan ayo umpama teh mah dibere beras deungeuna teh dibere teh nya sorangan aduh mata kurang-kurang kene nyantang ka urang tuh namanya kalau laki tapi mudah-mudahan ayo terus mengaji ka panges ketika minimal kita orang ngampuran masa teh gitu minimal masa teh kuring sok kita mah masa itu bisa berbeda umur kawet teh balanya matara padahal lamun ningali kana secara aturan mah balanya teh kapasar urang sehingga di pasar kayak apa lagi kabe pasar teh campurnya urang ke pasar aing mah pagoda ge bisa batu kana geus teh enak ada orang kan urang ngacakan teh ke pasar gitu urang di pasar we hungkul di pembeli alah kalaka loba nyangsang di tetek urang awewe riweuh di urang geus teh enak geus eta meni moal mah hungkul awewe subhanallah mantap nu ka pasar pot kalieur ningali jelema bisa buat jarang lagi mah jarang tegere eta ya Allah mantap itu ngaji nu kapangi gitu jadi ngacana kana amal urang teh hayu ngaji mah kakacaan asal teh nya mun sama goreng awewe on we teh nya ka urang salaki aduh anu mana mau anu kewajiban gitu kieu awewe teh kewajiban urang euy sehingga pane ai awewe nya kuat fokus tapi laki teu kuat fokus sakaya mah nya ngejo malah cai nutung ejo malah cenganturan geus budak coba naon ceuk kuat emang hebat putus eta poe ini suan centek gue kempel saku rupa mah bisa beres tan urang geus laki kadang hieu nya dipikir-pikir heeh sebelum masuk aing teh kewajiban aing beda ku awewe uyuhan untung eta we nya kuat fokus bari ngepel geus budak bari mus budak, coba ngawapan, coba modal nih, coba orang bisa mah gitu, modal. Itu lagi modal budak gitu, mereka itu kan, ya kerasa goreng gitu. Itu budak modal tapi itu dia, orang mangles teh, sedikit fokus, otak orang mah bagian gede-gede aja, emang kuat fokus, otak uyuhan awalnya itu, hadena, pemajikan teh, awal, jadi kuat fokus. Kalau udah dari awal sih bagus ya. Saya tak perlu kalunya kalau itu tidak kesal gimana? Tidak cukup. Nanti mana ya? Orang mah paling ngopi. Lama udah gawe boleh mau gawe cicing deh sare buat kadang-kadang kesulitan. Awal mah apa? Nyangut, geus nyangut teh buku bahan suhan, ngepel, urang. Mun gawe paling sare urang. Dipikir-pikir nya. Awal mah ya Allah disiksa mah lu. Lalu dipikir-pikir kontak kamu urang teu geuning hampura ka pamajikan ka gira-gira kontak ka hampura untung pamajikan minta awewe segala bisa kuat gitu kan kontak hebat kontak kuring ka masewina berpusawa gua katanya kasebut tukang ngomot kesang urang datang di komo teh 90 teh teh esang datang teh pokoknya teh cing teh ya mulu can boleh ya sehat boleh urang tuh soal budal kok itu kan ibu datang teh kana pun segala agus teh kadang-kadang kurang beres sambil gaji orang segala agus aduh mata kulimu kalunya apa jangan teh mau di ruang can paeh mah mau di ruang apa jangan can paeh mah aduh ya Allah ini bener tak kalah kiranya mata intinya kumaha urang kalau laki sing gede hampura ka pamah jika geus kitu padahal namanya sing gede hampura cumpona
da awe soleh mah nurut ka sakitu kumaha karena kisoleh deui teu berani yang salah awewe rek tanggung jawab tapi kan jumlah orangnya mau pati-pati jika Jakarta ke Bandung ke mana orang ke Bobolokot kecuali nggak awe mah majikan dengan anak mata hebat perjuangan lagi niatan orang si halusnya eta termasuk ibadah hebat kalau negara pemajikan pertama ini kayak gitunya wah rojat jeung kaluar awe taptan balik jadi fitnah we ana sakala musuh fitnahkeun jeung awewe deui sok pasrah awewe masrahkeun kana dirina pain selamat di mana selamat akhirna bisa dirina lamun sari munasuminha salamat dirina tapi teu salamat ka batur. Ieu mah salamatnya mun ka mamana teh, tapi ka batur teu salamat sabab ningali manehna teh resepnya dipitnah. Akhirna loba anu kapincut ku ningali gayana pamajikan batur. Da beda, pamajikan batur jeung dengan urang beda. Sama setan teh jarang ngubadah. Padahal lamun heug mah urang dikawin sama wae kitu. Cenah gitu. Contohnya ya, kalau cek orang itu pan geulis cek batur mah, cek orang udah bosan tuh gitu aja. Siapa yang begitu? Oke nggak sudah pindah, cek cek itu, nah semua sudah jadi geulis karena itu. Satu contoh akibat berenang kurang kekuatan iman di rumah tangga, kadang-kadang tina masalah, maisah kehidupan masalahnya, tapi sampai. Data saat tidak datang kayak nyarita yang balik dari misalnya mampir parana bulan kamar itu bulan aja kerja terus senangnya kalah yang balik dari artinya apa dipisahkan atau ditolak gak kira nah berarti nomor kapan kalau nate iki hukumannya dari sama setan ngagoreng teh karena pecah rumah tangga terus dari apa pisah kayak balik dari juga nama tinggal hewanya dah hese balik namanya seorang buah anu kalau kan orang bisa hijikeun bisa semua orang boleh yang berbeda kadang itu orang kan bisa parat ke ini jawab apa aja itu dijawab orang itu bisa kasar gitu selamat dirina harita pemenang tapi batu itu selamat dengan karena ningali keelokan jeung kecantikan da beda apa jeung batur masa kenal setan ningali bujur upload channel ningali buka rumah awas ikan jadi nyanyi apa rambutnya terurai hitam dan bergelombang segala sifatan itu batur mah matak ayam batur kawan cik mangrove seheran orang lain pemajikan itu cepat gelis cik deh udah bisa posisi gelis cik sebenarnya mahal gelis ya boleh secara aku kalau gelis aku ya gelis bukan teman mereka asal gitu gelis semua orang ayo santai tuh dia apa gelis secara apa adanya pada pacikannya itu itu kumah sih kurang kumah bener cek batur mau gelis cek dia kayak apa tapi cek dia berhabis gelis kapan kini itu sih matak alus rumah tangga itu kumaha kaimanan urang kayak gitu. Di dasar rumah tangga teh ku kaimanan pertamanya. Jadi bahagia teh bagi rumah tangga itu gantung kaimanan urang. Kaimanan urang. Teruskan. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yastabihu duhuruha lirijali faida horojat min baitiha ayah khodariha istas ropaha setun Eropa basaru ilaiha liyugawiha paya komu pipitnati au rodu setun dalam kaya Nabi hari aweta itu raja
yastakbihu dihitung-hitung kotor. Nah dohruha dohir awewe. Diri saya laki. Pada roda di bakal awewe min bete di mana awewe. Ayah diriha. Tegasna keluar eta di mana? Istasropaha mangka amri atanapi moncolong usih banget juga sejauh itu tadi. Main tangan deketkeun gitu lah. Kasih awe saya suruh setan. Aeropa ngaluhurkeun. Si setan bosaruh kana panona tari jauh. Ilaiha awe. Liyogowiha supaya ngalagakeun kata awewe payu kaum katemi basyarujub tidak fitnah. Dalam kanya Nabi awewe teh orat teh hitung kotor lah dohir awewe teh keur lalaki mah itu. Kotor teh maksudna dina pada memperlakukan awewe lamun teu keun akan hak aturan mata bahaya gitu. Sabab di keluar timah tanpa izin awewe mah bahaya. Keluar timah make papa istri ini mintahkeun ka lalaki. Gitu kalau sejen maksudna. Sabab bakal ngadeukeutkeun setan ka eta awewe ka jamak nu ningali ka eta awewe ti lalaki. Sok kana perkara sakurang. Jadi gantong jauh-jauh ka Cibiru teh kira. Awewe teh aya teh wae ini lu ka mana? Terlajang tentang orang Cibiru, kalau Cibiru. Anjir teh jam gitu tulis mana? Anggar sok kan kecil mah. Ada temun apa gitu kuring oge da mulai siawi. So, kan cuman suradi mulai teh tempat dulu. Gitu teh. Teuing lah. Geus cek oge da urang lima aya rewel ke lima. Ayo kuat iman mah. Matak lobanya. Lalaki ditukuat iman. Tapi bukti mah bujangan oge usah kawin deh. Sakitu urang mah sakitu teh nya. Ningat teh kabitanya atuh teh kabita-bita anu can kawin. Nyaho nanya. Urang mah ieu geus recep nu dieu mah. Nempun saja teh aduh eta mah da geus podo teh mah. Itu da setan da mapaesan mitnahkeun teh kana teh. Aya nu acan atuh teh kabita-bita. Aduh canasi teh ayo sama mah geus bengkak kieu bengkak kaler didaekeun mangihan cop. Can aya jodohna anjing. Ya Allah. Gunakeun kurang mudah-mudahan dengan jodoh lah. Kira-kira soleh. Soleh mah kan itu apa? Can soleh waktu kawin benar. Lebih soleheun. Lebih soleheun. Dah saya langsung soleh mau pencan, kalau kira-kira solehin, minta ke apa aja, nah lagi seorang, ulah bongkar seorang lelaki asal tidak pintar deh, sarua air waktu begitu, mentak loba, pamajikan batu anu nyaleot ka budak lelaki anu sejen, sarua bukti nama, dah komo airnya salapan sawat aja. Orang lagi nggak hiji sawatnya. Sok sing terpercaya, kalian percaya usah karasa usah rela. Sok mau belajar nawe laki itu bisa sare. 2 menit cager. So, tapi awas ya. Cangkaruhan bahagia besar aja. Batak dia keterangan sapalih badu kama. Bere pamajikan kapuasan sih puasin cara kumaha wae. Puasan mau nak kira-kira puas tiru kaki luar apa ya kira-kira puasan mau tiru itu sebentar. Sebab termasuk penyiksaan ke pamajikan lamun teu diberi kepuasan minimal sebulan sekali mah. Kamu orang gitu beri puasa. Lamun soal itu ayeuna mah
Dicemput aja mah makan bola dulu. Pada can ngerti ya mah. Iya mah pemuliaannya benar-benar mah aturan berhukum lain. Ini harus ya lain berarti jorok tapi jelas itu. Kan ada aja kalau dia harus berjalan wah tapi dia nya. Mereka puasa masa sekali. Caranya kumaha we? Nepikeun ka aya bahasa pun kira-kira mata kuas tilu sama nanti luhur. Itu kan saja itu luhur kama dina pada tegeskeun kana dibere kapuasan majikan. Orang mah heueuh pantes majikan teh menyeleweng oge itu kurang iman bener aneh mah kapuasan gitu mah. Komo kuring mah sok dibedek bener teh 2 menit setengah hanteu. Aduh aing. Kumaha cenah kieu kemampuanna. Tapi lamun can dibere teu hees lalaki karasa kulisi kayu dugdeg we. Sebutan cenah ari kami hayang oge da. Ai mah modal didug kayu kakarage adat geus deui. Padahal mah teh mata gagarakeun. Sehingga sawat emang salapan. Laki hiji. Satu baru salapan. Cuman pada alam adil bisa ditanya. Jama jeung jalal teh dinya awe dibere ka era. Dibere ka era sahiji agarana teh. Akana hiji maksudnya. Tapi lalaki sawat hiji akana salapan. Kajen teuing lalaki mah kuasa heueuh awe mungeun api-api da bisa dikumakan wae. Dipaling geus. Nyaho-nyaho geus dewe. Isuk teh nyaman nyala kemarin. Pan penting nyakit pengen barasa. Teu ingat tuh gitu nah. Lalaki mah kitu. Eta dong yang batur. Kayak kuring mah tempat beda. Eta teh lagi dengan forum yang jelas kalah memang itu rumah tangga. Soalnya itu bab masalah itu memang itu perlu sebenarnya. Lain masalah jauh. Eta teh aturan fikih gitu. Dia tadi dijelaskan ya kita. Beda kepuasan. Sehingga aya badu kawan ngajelasan namun diperkirakan awewe hayang puas nawar udah beda tak awewe nya cepana euy juga geus juga incun awewe nawar hati nama teh 100 nawar kan tahunnya soal nawar satu ngacung ukur tawar lamun teh mah urang sesurti lamun kira-kira ieu awe hayang puasa lupa mana sih beda nawar ayo terangkan urang di syariatan paksanaatan menang tapi urang mata bahaya jadi seperti pusel ini apa biasanya di pusel gede puasa dah puasa kan masalah gede jeung panjang lain sabab ukuran nu lalaki ponok jeung panjang da deet aya masalah sensitif apa da puasa buku curug teh nah sensitif awal asal kena ka sensitif nah bukan menurut penyebab kepuasan nah lain masalah gede jeung leutik nah teu diukur gede jeung leutik puasa hatina pikeun ka awewe keluar gede nah puasa kira-kira cenah ayeuna perlu mun ayeuna warga yang puas usahakeun usaha wajib urang usahakeun make obat make naon tapi urang teh bahaya itu bahaya itu maksudnya kieu darah urang teh kana usaha gede kumaha dikeun jangan kali itu teh enak ulah aya efek samping ulah efek samping entar goreng moal kajen ting 3 kali ka tilu kuat teh ka puasa nyai yang ada daging juga ada daging tak gitu katanya ya itu jadi air ukur jawa kenapa gitu ukur ya nggak juga lain berapa wean jeung perlakian sama ukur jawa bagus gitu berumah tangga jadi kerjaan rumah tangga bagi rumah tangga batak awewe lamun ayeuna ngadohirkeun karena masalah papas gitu kieu gini dalam pangacu keur bebas kitu teh mata mitahkeun atuh teh masuk mitahkeun teh jadi fitnah gitu ka bisa jadi dari mata apami tuh digaweting bagi saya teh tentunya pada digode gitu kieu teh iman mahirna bahaya loba kajadian teh gara-gara kurang kemampuan iman urang mah majib ya kita salah ae ngan beuna teh cangkang itu jeung masalah Cena, nggak sering bisa ngobrol. Udah pernah tanya ngobrol dengan nggak 4 kali. Cinta gua bedana, ya bedana mah cuma sekilas. Wah, sekilas mah sarua kali itu mah. Wah, geus sebenarnya semua lagi sekali tahu. Hari-hari gua
coba ribu pada orang ngomong be mau ribu sesok coba gejeng aya boro-boro pangkat kurang itu eta agi mah pagejeng teh udah dari kot ka mana nya pulau gamin itu kan oh kamu pangkat kurang lo setengah badanan dengan sakilas terus ngobrol kebetulan sempat kali eta teh kitu pas sabarka bedana nya bedana tapi cuman badan cuman teh artinya cuman body eye sensitif lu sarua gitu maksudnya cuman ada sarua eye sensitif perbedaan beda Anyar. ya bedanya Ada anyar. ya cek sekilas aja cuman ada sekilas teu bulanan dan urang ge cenah asa sering nyaba sarua jeung anyar deui kamu deui ceuk manehna sarua jeung anyar nikah asal teh siapa sih oh ya mantap kiai jeung rek nyawa ya cedok terus sampai ke Jakarta jadi nanya seperti kalah malah hayang capek seperti kalah mabok orang sono kalah marah di dekat sampai capek dan nyabatnya kudu ganti minimal sebulan gitu ya bikin kak rek balik ke PPJ kapan kira-kira di imah ulah kerberem kan gitu bahasanya nek bikin kaya cuma apa ulah pak balik air minggu eno yana sampai situ kuatan ya pasti itu kuatannya kerberem lumayan ditabrak ke kepala merah, ditabrak ke kuat. Tapi kalau kata ciburi mulai berbahasa kenal apa tadi kolom dah. Datang kurit ke dia, ditulakan, ditabrak ke lengku. Dengan aku tadi jejak lagi, bukan ku seras ciburi mulai. Kayak bahasa gitu dah. Urusan pornografinya, cing tenggeluan dan orang bagian kolom. Deketan lah. Kan metode kami juga. Dah kita yang perlu jangan urus kita tekan performaan. Masalah gitu. Tak terbikin urus kalau gimana ya. Perlu soal mereka puasa ke sang suami istri. Sebelah puasa tentang di rumah tangga dari kepuasan. Ulah sok sentor tapi dah masalah ngomong lagi masa bisa dari kepuasan. Untung apa salah tak loba nu ngajadikeun bahaya kret tobat teh sabar teh kitu teh nu kurang iman mudah-mudahan ya bojo urang masih jawab iman tapi da antawisna cenah aya malah digawekeun kana capek insyaallah kurang sabar tak aya mah teu ngurangan kana salat aya mah bari kana capek we tukang itu ngomong soal hayangan kan kadang-kadang kalau bapak hayangan jauh lah jadi daripada terus nggak cukup entah mun aya kalah kacicing gede sawatna lalaki eleh tukang gawe tapi kalau kulin kabeh badak saya tanyakan ke orang kantor ke soal saya pernah tahu gawe gede sawat tak boleh itu kan kantor kan jadi entar pantes kalau anak oke ya anak pada ukuran masa gede sawatnya ada ukuran enak mah kuring gede sawat anak-anak mengopat dan tamang sepincuk diri masing-masing anak pada itu bisa dilobaan itu bisa disentikan gitu ayo kurang mantap sok berilah kepuasan bojo urang gitu cerita padul kama itu lain jauh omonganku itu kama para ulama ahli spiritual dari waktu setengah 8 mulainya mantap saja Antar kemau setengah 8 dari penting ya. Dari usul salapon aja mencoba ngobrol gitu. Antar sering cekapnya ke awalan mah. Mudah-mudahan suasana asli ausai itu tepuh di puna intinya tepuh. Mungkin kita sempat perlu mau di soal akibat segempur tapi kalau hasil benar tidak gempur lain bintang film salah apa gempur ya bintang film bisa acting kalau bisa lah nggak kalau gempur ya kalau tepuh malah lo macam kita redor tuh kemudian terakhir apa disebutnya di mana aja? Atuh cakap segitu mudah-mudahan ya. Bisa naos dia jika tipati penting tapi moga-moga berkah sih. Yakin orang mai terilahi ta'ala teh sebab harus jadi kewajiban orang kieu cuma salianti kerpreng misalnya. Mudah-mudahan kita alhamdulillah sehat kemampuan, baik sehat mah, baik kering saraya pokoknya peret dan dawa cerita ngaji jangan ngurukna kalau ngaji
Oh nu ngajina itu aja dulu teh. Aya deh pemerintah nu ngaji nu aya kajina mau berapa? Entah deh jadi guru anak. Itu syaratna teh perlima. Aya nu aya tempatna, aya nu ngurukna, aya nu ngajina, aya nu ngadukungna gitu. Jeung aya deh ngaji di tempore eta. Lima perkara apa? Kelulusan pengajian teh diantaranya. Rutina cekap-cekap itu udah sekolah badan, walau mau terus sama terus.